Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sa'nyana pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu jalma-jalma bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi min qablu tina samemeh datang Muhammad walladzina jeung pirang-pirang jalma hadu anu jadi Yahudi ieu jalma-jalma hum ari jalma-jalma al yahudu eta Yahudi wa nasoro jeung kafir Nasrani wa sobiina jeung kafir sobiin To'ifatun tegasna sagolongan minal Yahudi ti kafir Yahudi awin Nasoro atawa kafir Nasrani man eta ari aya jalma amana anu iman ieu jalma minhum ti itu anu kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhiri jeung kana poe akhir pi zamani nabiyina di zaman nabi urang sadayana wa amila jeung beramal ieu jalma solihan kana kaberesan bi syariatihi tegasna kana pelaturan Allah palahum mangka tetep ka eta jalma anu amal soleh ajruhum ari ganjaranana ai sawabu amalihim tegasna ganjarana pirang-pirang amalna itu jalma inda robihim di hadapan pangeranana itu jalma wala khaufun jeung teu aya kasieun alaihim nyaeta tetep ka eta jalma alaihim nyaeta tetep ka eta jalma walahum jeung teu ari itu jalma-jalma ya januna eta anu prihatin kabeh ru'ya diraksa pi domiri amana dina domir lapad amana wa amila jeung dina lapad amila naon labdu man lapad man wa piha jeung dina lapad wa pima jeung dina lapad ba'dahu anu sabadana lapad man naon maknaha maknana lapad man wazkur jeung kudu ingat anjeun id akhadna tatkala ngalap kaula misyaqakum kana perjanjian aranjeun kabeh ahdakum tegasna kana janji aranjeun kabeh bil amali kalawan amal bima kana perkara pitaurati anu aya dina kitab Taurat wa qad rafa'na bari teman-teman geus ngangkatkeun kaula anu agung paukokum dina luhureun aranjeun kabeh atur kana gunung Tur aljabala tegasna gunung aljibala tegasna gunung iktala'nahu tegasna nyabut kaula anu agung min aslihi tina jangkarna eta gunung alaikum ti aranjeun lama abaitum dina mangsana nyegah aranjeun kabeh lama abaitum dina mangsa nyegah ka aranjeun kabeh qabulah kana narimana kitab Taurat wa qulna jeung ngucap kaula anu agung kudu nyokot aranjeun kabeh ma kana perkara ataina anu mere kaula anu agung ka aranjeun kabeh bikuatin kalawan bener-bener bijidin kalawan nyaan wajatihadin jeung sungguh-sungguh wazkur jeung kudu ingat aranjeun kabeh ma kana perkara pihi anu aya dina kitab bil amali kalawan amalna perkara bihi kana kitab Taurat la'alakum supaya aranjeun kabeh tatakuna eta anu sieun kabeh annaro kana neraka awil ma'asiyah jeung pirang-pirang maksiat sumata walaitum terus malalengos aranjeun kabeh ngabalalieur aranjeun kabeh a'radantum tegasna malalengos aranjeun kabeh mim ba'di dalika tina sabadana itu perjanjian al misaqo tegasna perjanjian ani taati tina taat
Palaula fadlullahi mangka lamun teu aya fadlullahi ari padolna Allah alaikum eta tetep ka aranjeun kabeh warahmatu jeung rahmat Allah lakum pikeun aranjeun kabeh bitaubati kalawan tobat au ta'jiril adabi au takhiril adabi atawa kalawan ngahirkeun siksaan lakuntum bukti yakin bukti aranjeun kabeh minal khosirina eta tetep ti golongan jalma-jalma anu rarugi kabeh alhalikina tegasna anu raruksa kabeh wala qad jeung teman-teman lamul qasami demi yakin lamu kosamin tegasna eta lam kosam alim tum geus pada nyaho aranjeun kabeh arabtum geus apal tegasna geus apal aranjeun kabeh alladzina ka pirang-pirang jalma intadau anu pada ngaliwat batas ieu jalma-jalma tajawaju tegasna ngaliwat ieu jalma-jalma alhada kana had mingkum ti golongan aranjeun kabeh pisabti dina poe Sabtu bisoidi samaki kalawan moro lauk wa qad nahayna jeung teman-teman nyiram kaula anu nyaram wa qad nahayna jeung teman-teman nyaram kaula anu agung hum ka eta jalma-jalma anhu tina moro lauk wahum jeung ari jalma-jalma ahlu ailata eta ahli kampung Ailah Kulna mangga ngucap kaula anu agung lahum ka eta jalma-jalma kunu bukti aranjeun kabeh kirodatan eta monyet khosiina bari anu dijauhkeun kabeh mubadina tegasna anu dijauhkeun kabeh pakanu mangka bukti ieu jalma-jalma eta monyet wahalaku jeung ruksak ba'da salasati ayam dina sabada 3 poe ja'alna mangka ngajadikeun kaula anu agung kana eta kirodatan ai tilkal uqubata tegasna kana eta siksaan nakalan kana pepeling ibrotan tegasna pepeling maniatan anu nyegah ieu ibroh min irtikabi tina ngalakonan mislima bangsana perkara amilu anu amal ieu jalma-jalma lima pikeun umat baina yadaiha anu aya di antara hareupeunana kiroda wa ma jeung pikeun umat khalpaha anu satukangeunana kirodatan ailil umami tegasna pikeun umat alati anu pijamaniha tetep di zaman kirodatan wa ba'daha jeung zaman ba'da kirodatan Allah ka Allah wa husu jeung ditangtukeun eta mutakin bizikri kalawan panutur li annahum karna sanyana eta mutakin al muntafiuna eta anu ngalap mangpaat kabeh biha kana mau'ido bihilapi goirihim beda deui lian mutakin wazkur jeung kudu inget anjeun id qala tatkala ngucap saha Musa Nabi Musa liqaumihi ka kaumna Nabi Musa wa qad kutila bari teman-teman geus dipaehan lahum pikeun eta Bani Israil saha qatilun jalma anu dipaehan layudro anu henteu dikanyahokeun saha qatilu anu mayanana eta qatil wasa'aluhu jeung menta eta kabeh ka Musa wasa'aluhu jeung menta eta kabeh ka Nabi Musa ayat uwa kana yen ngadoa ieu Nabi Musa Allah ka Allah ayu bainahu kana yen muga-muga Allah mertelakeun kana qatil lahu ayu bainahu kana yen muga-muga Allah mertelakeun kana qatil lahum ka itu Bani Israil padaahu mangka ngadoa weh ka Allah padaahu mangka ngadoa Nabi Musa ka Allah
Allah sanyana ari Allah ya murukum eta marentahkeun Allah ka aranjeun kabeh angtad bahu kana yen kudu mencit aranjeun kabeh bakorotan kana sapi qalu ngucap ieu Bani Israil atatakhiduna nah ngajadikeun anjeun ka kaula sadaya hujuan kana ngaguguyonkeun mahjuan tegasna anu diguguyonkeun bina naon bina kaula haisu tujibuna sakira-kira ngajawab anjeun ka abdi sadaya bimisli ku bimisli zalika ku saperti kitu. Lalu ngadawuh Nabi Musa audu nyuhunkeun pangraksa kaula amtani tegasna nyegah kaula billahi kalawan Allah min an akuna tina yen bukti kaula minal jahilina eta tina golongan anu bodoh kabeh al mustahjiina tegasna anu ngaguguyonkeun kabeh pala ma'alimu mangka dina mangsana padanya kabeh annahu kana sanyana Musa ajemun eta anu keukeuh.